bisa ngulungu tati baringu hante benang di babara kasedih keei nyaksana tama sumarama nandangan Gusti teu teuing nasib nepi ka kieu dewa talung kene nying harepan musuh jutaan tibatan disiksa ku duriat hanteu laksana duh nyai sabaraha taun deui akang tetep bade ngantosan nung kengeng panghampura jeung akang atuh da hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese duriat bogo nyaa welas asih ka anjeun teh Widarmi puluhan tahun akang disiksa ngadagoran batu banget geus teu mangrupa jelema buuk mah aduh nasib anak kieu teh ae nah iraha kula rek meunang panghampura nu maha agung margi nu kawasa mah uninga da ieu mah yakin manusia hirup di alam dunia yakin bakal kakenaan ku cinta bakal kakenaan ku bogoh tapi nah bet aya nu ngahalangan anu model kieu naon dosa kula ya ongko pangeran ngajadikeun makhluk sajodoh wah laras atuh tepungna ku birahi jeung asih tapi nah kaula bet dipegatan wae Gusti aduh hawatos kula datan nirata ngademan ewu pagulingan rana datan nirata ngademan ewu pagulingan rana Raden Bima Tuan tunen ngaruksakta tangkalan di tempat margi endahna luar biasa sapertos anuk diatur leres kembang-kembang warna-warni dipapaes malar pantes jogan joga ieu tempat katingali ku Bima aya jalma anu keur nyengcerikan batu ngagalentoran batu nuju nyuuh ieu laoden di leuweung grotan kieu aya makhluk kurang gaul burung batok burung teu nyaho meureun awewe teu apaleuna bege teu nyaho cewek kapaksa batu diciuman karunya marukana meureun awewe teh batu ai bogoh aya meureun teh eta nempuh batu dianggap awewe dumeh rengat tung disingsurikeun dari ngabodor aing mah nemongan atuh nung puluhan tahun akang tengah nukur kieu jeung kieu galis nemongan nung hayang ngarasakeun akang teh antep leungeun akang sareng panangan nu pantes silih tungtun belah ditu silih udag jeung akang nyaeta nuntaskeun rasa duriat akang kasaliran nu
nasib nepi kapal baki Nun Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya kapan kaula teh muntang kasalira salalamina tapi gening teu acan aya keneh panghampura duh nasib nepi ka kieu nasib kula ampun coba nung cenah kada batu nung murunan eta teh batu nu karadak teh jiga jerawat murun. Hei. Hei. Wong uget. Wong gendeng. Lain nung sama batu belenggung. Hei. Hop segera purna dewa. Dewa genera kingkang nafsu kagila-gila ya nafsu kagila-gila ya ya nyebut wong gendeng ka aing bangsat memang saha anu teu gelo batu di ciuman. Iya. Iya urusan aing bangsat. Gede hulus ya. Saha ngaran? Hah? Ngaran aing Bima. Bima? Iya. Naon maksudna yang serikeun aing? Eta batu di ciuman eta malen awewe. Batu iya urusan aing bangsat teu nyaho mimiti da sia kurang ajar Rusia aing nyingka sia ye bisi hayang awewe pangneangankeun ku aing atawa neangan sapi bikang bangsat kurang ajar ngahina leuwih tina naon hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang wah sok sia sok. Ayo. Dileretan mah. Dileretan. Aduh Gusti anu Maha Agung. Eta geningan gada teh inventaris aing baheula. Gusti. Nyai moal balik deui ka sawarga eta inventaris lagi geus dibagi-bagikeun ka batur nyai. Nyaan dewa mun teu salah eta teh gada Lukitasari gada rujak polo memang tuh geuning dah heueuh. Ye. Yakin dewa kasebelan hari anak-anakna boga anak teu dikawin Batara Indra Batara Bayu teu dikukumaha ari aing karek bobogohan oge geus dipacelengkeun nah asa kabina-bina teuing ieu adil teh ku teung teuingeun nasib mimiti karuksakan dunia hukum geus dibulat-bulit mode kieu geus pilih kasih dengdek topi kurang ajar aing lain urusan gada dicakal kusyat tapi aing teu ngeunah dihina ku sia bangsat hoyo moal naon eta gada ka aing wawuheun pena stiker sayang tumampara. Iya inggih. Bima diangkat ku leungeun sabelah ku ieu Bandung Banawasa. Leres. Memang ieu Bandung Banawasa teh tanaganan nandingan badak sawidak. Iya inggih. Wait yo. Bangsat. Bima dipun balang kumelayang di Geganawiyati sanajan ngarawel kana dahan dugi ka ngadorok dok dahana tetep ku
gede-gede na tanaga ieu Bandung Banawasa. Iya inggih. Duka kumaha pinasibeunana ieu Bima. Kacarios ieu Arjuna, Raden Arjuna, kairing Semar, Astra Jingga Dawala maksad milarian ieu Bima. Leres. Anu bade ngababad alas Amar. Kakang Semar, kulat. Urang reureuh heula Kang. Saya. Cepot. Yeun, Dah eta Kang. urang reureuh heula. Saya. Heula cenah Kang Dunungan capek penginten katingal parantos loyo tuh. Kabingung temangi tungtung kasusah tadaek pisah nguluwu tati baringung hante benang di babara kasedih teu euy nyaksana tama sumarama nandangan bae kasedih iraha atuh kuliga kuring tinu Maha Agung muji syukur Pak Haji Sidik Coba. muji syukur Kayang Widi wire di dunya ngumbara dicukupan si diri Soloyo. ngababar diri pribadi nu opat asangan hiji Ari Cep Batara anu bager aya. senecai angin bumi Coba. nu jadi